Duh, alhamdulillah. Nuhun Gusti anu parantos maparingan kasehatan ka diri abdi. Sanaos seueur kakirangan ge, tapi abdi teu arah teu subaha. Abdi ridho ngalakonan ieu sadaya Gusti. Alhamdulillah. Sabari jeung bapana budak geus teu eueuh di kieuna ge. Kuring sanggup ngusahakeun budak tileutik nepi ka gedena. Tapi heueuh sakepeung mah sok hayang ceurik, sok hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sok sedih ningali kalakuan budak teh ayeuna mah. Sok mawa karep sorangan tuh da hese di papagahana. Nyaok meruntah sigana sabarang sok mimilu ruang riung jeung budak nu teu bener jadi kabawakeun. Heueuh da kolot mah berijeng kelakuan anak kos kitu ge. Dan nyaah we arana ge ka anak komo anak hiji-hijina. Ya Allah, mudah-mudahan pun anak teh sing tiasa ngarubah kelakuanna. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Mak, nuju naon? Eta kos nuker sedih katinggalina teh. Aya Mang Kardun. Ieu Mang nuju mengketan kangkung sareng genjer kanggo jualeun. Oh, eta kangkung jeung genjer meunang mundur di sawah meureun, Mak. Meunang mundur di pasar Mang Kardun. Piraku Mak, mundurna di pasar, nya di sawah atuh mundur mah. Nyanggus nyaho pake nanya Mang Kardun mah. Nya heuh atuh Mak, mudah-mudahan we sing payu eta ek jualan teh. Nya geus atuh Mak, uing ek ngurek heula ka sawah hareup, sawah anu gigireun pabrik tea, mumpung can diarug mah ah. Segala hesu pemejalan, tiang dininu pengangguran, kewang alegai luntang lantong di jalan, mula nasibe sekaruan. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Ari maneh ucup ka mana wae wayah kieu karak balik.
lain aya kadua mantuan mama ya. Cing atuh maneh teh sabuat can menang pagawean anu netep mah kirang bara daek mundur mah mantuan-mantuan mangjualkeun atuh. Ye emak mah ayeuna hayang boga pagawean anu netep atawa digawe di pabrik. Kudu boga nu kieu ye mak, nu kieu ayeuna mun teu boga nu kieu ye uing kudu pindah heula di tanah kelahiran ieu ya. Nah kudu pindah sagala Nyameh babari menang pagaweana, batur ge dengan orang mana-mana babari neangan pagawean di dieu. takkan ge sok tembongkeun kabenaran orang supaya bisa dipercaya ku batur. Ayeuna boga pangarti jeung pangabisa, sok buktikeun bahwa orang ge bisa. Ayeuna orang mana-mana digawe di dieu nyakeun wae tong hariwang nyemurun geus aya aturana di pamimpin-pamimpin orang teh. Aturan anu mana heula mak, angger weh urang-urang maka sedekeun. Aturan mah tinggal aturan, pelaksanaanna eueuh. Ngaromongna maranis. Ayeuna anu kasebut pamimpin kudu anu bener-bener boga jiwa pamimpin atuh. Naon anu diamanahkeun laksanakeun amanah eta. Tong sok waka sujun jang. Ayeuna naon anu jadi aturan jeung peraturan anu diparentahkeun ku pamimpin-pamimpin urang teh sok cuang rojong bareng-bareng supaya kaharupna leuwih hade deui. Ayeuna maneh ge sarua deui ulangan saukur bisa ngomong jeung ngahujat doang. Kudu sadar diri, kirang bara bisa ngabudayakeun mah sadar diri. Hideng-hideng atuh maneh teh ulangan saukur wangriung nu teu bener nu teu pararugu. Da maneh teh geus dewasa geura mikir jang. Nyanggeus jagaan imah mak arek dagang heula. Eta emak kuat gitu. Jeung deui naha kudu dijagaan. Da moal aya nu manggul ieu, paling ge moal beukieun ieu. Da naon rek dipaling da harta banda teu boga pan. Dance while the record spins. Do you like something hard? Klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Beginilah kalau sedang jatuh cinta mata ngantuk jadi melotot. Teleponan bicara yayang-yayangan pulsa habis jadi pengen nangis. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aucut kunaon uring-uringan weh ditinggalikeun teh. Neng Denok ieu para rusing lah uga kolot meni rewel pisan. Gedeng-gedeng ngomongan pusing ngadengena jadina teh. Astagfirullahaladzim, tekenging nyarios gitu gitu ge kolot aucut. Eta teh sarewel-rewelna ge kolot ka anak.
lain ku geuleuh lain ku ngewa kolot mah nyaah ka anak nah jadi bawel sarwana maneh mah jadina teh kos ibi-ibi kurang belanja wae nya lain gitu nya wajar atuh arana jeung rerencangan saling ngelingan mah. Sudahlah Neng Denok. Neng teu perlu capek-capek ngomongan jeung ngelingan uing. Ku ngadenge omongan emak ge uing geus pararusing lah. Astagfirullahaladzim. Nah ayeuna jadi kieu dengan Aucup teh. Aucup teu kos baheula ayeuna mah. Aucup tos berubah. Aucup egois. Cerita berbeda, kau telah berubah, tak seperti biasa. Kemana dirimu yang dulu kini telah hilang. Aucup tega. Ayeuna mah mun teu peduli pisan. Teu peduli pisan ka Neng. Teu peduli ka perasaan Neng. Sabenerna mah da hate mah da teu bisa dibohongan. Tetapi hatiku Neng teh suka aya rasa. Neng teh lope pisan Aucup teh. Tapi Aucup teu ngarti ka perasaan Neng. Di situ terkadang saya merasa sedih, cintaku dikhianati. Di situ terkadang saya merasa sedih, sakitnya hati ini. Di situ terkadang saya merasa sedih, cintaku kau dustai. Di situ terkadang saya merasa sedih, hancurnya hati ini. Lagi pengen tinggi, ada yang ngajak tinggi. Udah tinggi, hampir pagi ya. Waktu kau ada di sampingku, kita berdua terasa di surga. Aku tinggi, semakin tinggi, lagi tinggi, gak takut lagi, yeah. Karena waktuku di atas ada. Giting atuh. Asik geus meloyo. Hah, anjing, saya mah manona geus ceper Harinya neh mabok minuman naon Hideung kitu eta mah caina teu kos nu urang. Oh, minuman mah meulina. Ieu mah minuman hitam teh, caput jagundul, apar meuleun lur. Teu kudu meuli mahal-mahal atuh. Cai Citarum ge hideung ayeuna mah. Inum bae kumaneh pasti mabok. Bener teu? Pasti payah tamat tuh. Lain mabok mah bisaan ente mah lur. WK. Hari ieu kamarana deui nu lainna lur. Geus aku duaan wae. Kos ban motor. Coba we dicarolek heula tuh. Pasti bala asal itu ge. Pinteran ente mah lur. Kamarana di urang Sunda disebut ayah, disebut ayah. Kamana atuh?
kulon Jawa nahangan saukur lalajo bari kumeta gancang gerah udang buka celi buka mata gerah tembongkeun kurang Sunda oge bisa tembongkeun Kamarana ya mending ngabring kos nu arek ngabesan wae tuh deh iya budak teparantes pisan kalakuan teh nya bebas wing mah arek kumaha ge ongko-ongko we atuh amang mah aya ku kitu na eta budak bisa rusak generasi penerus lamun kieu wae mah ari ieu tadi teh ngomong-ngomong amang-amang arek ka sawah ceritana dilok bisa kene nyawa gitu nya teu bisa kunaon pasawahan kuat mengemplang pan di lembur urang mah kaya ku pasawahan apan tinggal daekna heueuh kaya pasawahana bisa kaya tah pamimpina asal mah hiji susuguna sagala urusan pasti lancar tinggal coret-coret di kertas pasti tak ujung-ujungna kandel kantong ngajerit we tapan petani ugara pendeui nya eta mah bagawean oknum-oknum anu teu bertanggung jawab anu kos kitu mah nyakeun wae da Gusti Allah mah maha uninga maha sagalana anu kitu mah ke oge katulah ku tingkah polahna sorangan nya heueuh atuh tong sampai dibeakeun pasawahan teh tong dilobakeun pembangunan di luhur tanu pasawahan lain kitu teh yang maju pan kotueun teh da uing ge tukang mabok butuh pisan tah udara segar teh pan Woi lur geus lah tong ngacaprak wae mending rada dimusikan ame teu salek ayo teu Yeh, dasar ontoloho teh aing jadi pipilueun weh ugal igel. Ah, kesel. Tuh, lur, apa yang mau berdering? Salur, leasing lain. Nyaho. Oh, Halo, dengan siapa ini saya bicara? Oh, Kang Ucup. Iya Kang. Nyak. Siap Kang, siap.
Oke, langsung OTW Kang. Oh, main HP-na di layar. Kau nggak tahu apa yang terjadi. Lihat-lihatlah di sana sini. Perubahan kini cepat sekali. Kau nggak pernah peduli, nggak mau ambil pusing, karena kamu terlalu acuh. Alah kamar anak cenah ye teman teh ditelepon mah OTW weh rek ka dieu mah henteu tak kitu teh ditelepon komo deui henteu meureun padahal mah cuma rek diajak senang-senang aya weh pikeseleun teh keur mah heueuh para rusing boga kolot ninita wae gawe gegerendeng we ninita parang sana babari cenah neangan gawe teh da aku mah apa tuh segini ge dauyuhan emang mun dipikir-pikir mah bosan hirup kieu teh para rusing wae sakapeung mah sakapeung mah sok hayang beunghar tapi itu beunghar-beunghar apa wing kudu kawin kanu beunghar wae kitu nya. I got dollars, could you imagine? You're giving love to an independent woman. I'm VIP, so they can see me. I'd be like, dang, now they're trying to hit on me. But I just do it, me don't care about them. It's like I'm on a cloud, me don't care about them. Wih, aya wanita Jo, cantik bingit, euy. Aku jatuh cinta untuk kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Hai, wanita, sini dong. Bolehkah aku tahu namamu? Putri Melati, indah mewangi sepanjang hari. Putri, aku langsung terpesona saat pertama kali melihatmu. Hatiku langsung berdebar-debar. Sepertinya aku jatuh cinta padamu. Aku ingin aku dan kamu selamanya. Maukah kau menerima cintaku? Mau. Berakhir sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi, hati ini telah ada yang miliki. Tiba diriku di penghujung mencari cinta. Diri ini tak lagi sepi, kini
sendiri. Aku akan menikahimu, aku akan menjagamu, ku kan selalu di sisimu seumur Ucup, Ucup. Aku akan menyayangimu, ku kan setia kepadamu. Terlambat sudah aku menyadari, setelah hatiku ini terluka, hatiku yang Ucup tulus menit tega, selalu mencintai. tega kan Neng. Mentang-mentang jeung nu geulis meni cuek kan Neng. Acuh sirna geus sirna Neng ngaharepkeun cinta ti Ucup teh geus lain jodohna meureun. Tapi Neng berharap mudah-mudahan Ucup tepoho karena persahabatan Neng duaan. Pemirsa, seiring berjalannya waktu, singkat kata singkat cerita, akhirnya Ucup hidup dengan serba berkecukupan semenjak menjalin hidup dengan wanita pujaannya yang kaya raya. Dengan hidup kemewahannya, ia menjadi lebih acuh, angkuh dan lupa diri. Sampai-sampai ia melupakan ibunya, kampung halaman dan teman-temannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus. Duh Gusti Nu Maha Suci, hampura segala kelepatan abdi, hampura lamun abdi teu tiasa ngajaga oge ngawarah pun anak. Kumargi pun anak tos sababaraha bulan ieu teu aya mulang-mulang. Abdi dedeh jang melang Gusti. Mudah-mudahan pun anak sing dipasihan kesehatan oge kasalamatan, sing dijauhkeun di nu mara bahaya, sing enggal mulang jang. Hampura mak mun aya salah. Kalaksana uing hayang jadi jelema beungar teh. Hayang nanaon ge sagala aya nama. Harta bro di juru,
bro dipantau ngalayah di tengah imah bari jeung nimito hage. Tinggal ngeunahna wing mah panah. Walau menangis pilu hati ini, sayangku akan tetap abadi sampai akhir masa kaumku nanti. Hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati Yesus maksud hati untuk menikahkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji, kisah kasih engkau bersedih. Kang Ucup sayang. Iya bebeb. Beb, gimana penampilanku? Keren kan? Wow, keren banget. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas skalanya. Asik! Ayah, ayah mau kemana lagi? Ayah, pergi dulu nak. Ayah kan baru bentaran di rumah. Kok sudah mau pergi lagi? Ayah ada rapat. Baik-baik kamu di rumah ya nak. Ucup, jaga baik-baik Putri. Ayah pergi dulu. Ayah selalu sibuk dengan kerjaannya. Gak ada waktu buat Putri. Bebeb, sekarang kan ada Ucup. Jangan sedih lagi ya. Sukan kabayan nambihan cahayana dang dosan sederhana mojang priang. Oh yeah, come on. Hey, hey, hey. Asa pernah ningalinya, tapi di mananya? Duh, di mananya? Oh, Neng Nokteanya. Dengan Akang terang. Terang di mana? Cigana terang di Facebook. Salah jalmi meren Kang. Abdi mah boro-boro gaduh Facebook.
HP gitu gaduh. Oh. Aduh. Eleh ku ece neng mah. Ece ge gaduh Facebook ayeuna mah. Ngomong-ngomong, neng tos di mana ya? Tos nyeseh di Ragasi, Kang. Ragasi mana neng ayeuna nu bisa dipake nyeseh? Nu aya ge ayeuna mah Ragasi lain bisa pake nyeseh. Tapi bisana jeker micin kotoran pabrik. Ragasi ge geus jiga Cikoco ayeuna mah. Teu sadaya Ragasi kos kitu, Kang. Yeuh, abdi tiasa keneh nyeseh di Cai Ragasi anu bersih. Lur, itu siga Kang Ucupnya. Bener Lur, Kang Ucup eta mah kaciri ti jauhan oge jika jamet. Kang Ucup. Eleh. Bener ieu teh Kang Ucup. Meni siga artis ayeuna mah nya. Meni kasep. Meni keren pisan dangdanana. Beuh, aweuna si Ucup bening geulis euy. Woi, teu barosen maneh hirup kieu wae. Moal rubah kitu. Dieu atuh hirup miskin wae. Ade, rada dikontrol tah ngomong teh Lur. Kang Ucup, ari akang kamana wae Kang. Eueuh kabar pisan. Karunya emak Kang ceurik wae. Nanyakeun akang aya di mana. Akang mah meni mohokeun ka indung sorangan ge. Komo akang ayeuna mah geus jadi jelema sukses. Tempo emak atuh Kang karunya. Ye Kang, tong kitu teuing atuh. Mun nemen abang-abang ayeuna mah geus sukses. Alah. Kieuna doang ieu lah ngomong jeung jelema miskin teh. Teu berguna. Meakeun waktu doang. Teu jadi duit. Ayo Beb, kita pulang aja. Lama-lama di sini takut ketularan miskin. Duh, sikat oge ya. Lamun teu inget perjuangan hirup, keur baheula cacak ye. Sabar Lur, keun wae nu kitu mah. Sanajan beungar ira-ira ge aya butuhna tah. Si Ucup geus poho ka aing ayeuna mah. Geus sahate deui jeung aing. Malah ngarusak persahabatan. Lewe. Ngerakeun. Bayangkan ku melayang, seluruh nafasku terbang. Bayangkan ku menghilang, semua tanpamu teman. Bila nafasku lepas, semua langkah yang lelah, semua waktu yang hilang, tapi bayangmu tetap ingatkan ku semua. Wahai sahabat.
Aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, yang ku mau rasa sayangmu, sesayang aku padamu. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Yeah. Seperti para koruptor, seperti para koruptor. Selamat malam. Kami dari petugas KPK mendapat perintah untuk menangkap Bapak atas tuduhan kasus korupsi. Rumah dan kekayaan Anda kami sita. Ayah, 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 kenapa ini ayah? Apa salah ayah saya, Pak? Pak, Ayah Anda terlibat kasus korupsi. Mari kita jelaskan di kantor. tidak, tidak ayah, ayah, jangan bawa ayah saya. Sudahlah putri, jaga diri kamu baik-baik. Tidak ayah, tidak. Ucup, saya nitip putri, jaga diri baik-baik. Tidak ayah, ayah, ayah. Pemirsa 17-an, akhirnya kebenaran terungkap. Kekayaan yang selama ini Ucup nikmati adalah hasil korupsi mertuanya. Dan Ucup pun kembali menjadi orang miskin. Ucup pun sadar akan perbuatannya. Ia menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan kepada ibunya dan teman-temannya. Dan akhirnya Ucup kembali hidup bersama ibunya dengan hidup sederhana dan apa adanya. Mak, mak, ya Ucup, mak. Ucup, mak. Hampura, hampura Ucup, mak. Hampura Ucup tos ngalantarkeun mak. Ucup hilap, mak. Hampura. Alhamdulillah, nuhun Gusti, dihampura ku emak jang kitu deui. Hampura emak teu tiasa nyenangkeun Ucup. Henteu mak, Ucup anu teu tiasa nyenangkeun emak. Ucup tos ngalantarkeun emak. Ucup can bisa ulang tarima perjuangan emak ngerawat Ucup di leutik tepi ka gede. Hampura mak,
Hampura Ucup. Tuh si Ucup balik. Geus sadar meureun aya nama. Hampura Uing. Hampura Neng Denok. Hampura Ucup Neng.